Pak, Naon? iya duit ya? Mah itu butuh duit. Butuh, tapi dah. Naon kumaha tuh? Ada apa guys? Naon? Jeung jajan maneh? Kamu Nah make mung. yang mana duitnya tidak tenir, tahu? Wah, kasunya hawae rentenir kita saruang senang nyeuseung, senang naon ku kolot teh. Bersih, ayo maraban ke anak mah halal. Orang mah yang duit, ya we menang keringat bapak sorangan. Beda gawe teh atuh ayeuna mah. Hese. Mau. Kena gidig teh hese dan gawe teh. Sekali itu ka dieu kolot oge da lain cicing. Belaan kumaha kolot teh. Nah tuh dah usaha we pas saeutik-saeutik mah tuh. Heuh da. Gawe mah neangan mah sok. Nganda kumaha atuh. Berencan waktuna we meureun cing sabar. Pokoknya mah jelema alim pak. Duit menang pinjam mah komo dina pinjam tina rentenir mah. Heuh da kumaha deui atuh. Dah kagak butuh duit nih pak. Dah. Gitu teh mah. Geus itu dah tak acis tos kepakeun deui nya. Heuh nya atuh. Kita sabar deui lah mak. Hari ini deui mah. Duh, kumaha atuh nya. Heuh da lintu tega maraban duit tina nu kitu teh. Ganek yang suruh kan dijual. Dan ya atuh ari aya katempuan gawe mah ku budak ditarima duit mah. Oke ah. Baik ah. Saha we lah. Bingung dah. Utang suruh bayar. Eueun boga na teh. Ai gawe bubuh dah. Si Abah kieu teh mah. Nah, jadi geus marek ieu we lah. Bae eueun boga na ieu tah. Aya nu ge jual ya. Keburu aya di mana ah. Layan jang mer utang. Kopi ka mana Cun lila-lila teuing. Perasaan tadi jam 8 ini teh menit meuli kopi. Ayeuna ge jam 9 saja. Ya teh jelema teh rada kop-kop. Ieu mah makati geus demi lagi mah euy. Terus. Ya naon itu mah banyak naon itu. Urang geus ngadengkeun gosip heula bi teh ibu-ibu di ditu di warung. Gosna. Kira anu kamari mawa teh anu Di mana? anu kamari di walungan dehna. Gentayangan cenah tah mah. Wah, tong iya tuh tong di aya-ayaan bisi kadieu kayak jurigna ayeuna. Tanyakeun hayu buru ka ibu-ibu. Asli teh tuh. Rek diteh angkat tempat nah hayu. Dar, urang kurang percaya euy Nah, eta, Cun. ngobrol mending ke tempatna. Hayu buru. Gaskeun. Ayo. Ieu kopi uyuh heula mah. Ah, kemeng. Bawa kalus tiis kopina emang ya. Punten, Mang. Jang.
Iya katanya. Naon mah? Lain cenah aya maot lian. Heeh di belah kulon aya Maotna kunaon? katingang suluh cenah mah. Banyak katingan suluh maot teh. Heeh. Uun ngabunuh. Eueuh Eueuh. Hayang apa kasa aya nanyakeun ye? KRT RT. erek mah. Oke. Ya, berangkat. Dah. Non, malamun gitu. Mang. Kunaon? Iya, Mang. Aduh, tersedih, Mang. Jadi kunaon itu teh? Kita ngobrolkeun. Cenah bapak urang teh bentayangan maot nah aduh. Cek saha gentayangan maot. Kita loba ngomongkeun gosip kitu gitu, Mang. Ah, teu ngejang aya nama urang mah nya. Komo bapak sorangan. Ngareun ngomong kamari oge. Ah, teu dianggap kana geus nasibna we geus takdirna eta mah. Semoga kau ingat-ingat wae ning Mang sedih. Oh, sing sabar we anu pokona si ikhlasnya. Kana yang pokona mah doakeun we bapak nyalira nya. Sing jadi ahli surga ngan ujang kada soleh. Ya, ngaduang aya kalah ka Gusti Allah nya. Mohon sing sabarnya. Eta kitu nya. Kade ulah lumah lamun mohon. Nyada tuh sia teh. Hei. Aing buka mau anu hiji-hiji na kiamat teh nyada. Tah kitu. Kudu hade sia teh ku aing diparap ti isuk. Can nyada keneh wae. Ayo. Krur. Kiamat ieu manu. Assalamualaikum. Oh, nggak tahu teh. Damang teh. Pak RT. Nah, Pak RT Ompong. Dibantu ku saya lah. Diuk. Siapa? Aya naon ieu teh isuk-isuk? Kadon sungguhaneun. Iya, nanyakan informasi teh. Masalah anu maot kumaha teh? Di walungan anu maot seperti yang suluh. Oh, kemari tah mah. Aya naon kitu? Yang kabar we barang henteu batu rame nyata. Bener, maot nama kemari katingang suluh, keur ngalah suluh. Oh, Itu. kumaha teh mikirna tuh teh? Nya, menurut keluarga nama gitu. Jadi ti mah ngalah suluh. Pas ketika keur di jalan labu katingang cenah sirahna. Tapi teuing jeung bener nama. Tapi itu teh ngaruh kabar mah ieu ceuk budak. Kabeh Kami masyarakat ngobrolkeun nyata eta rame ngajurigan. lah. Kira ku aya nu moal ngajurigan. Ceuk saha eta? Loba nu ngobrol kitu ge loba Lah. teh. Gosip merenang eta mah. Gosip, udah di mana aya nu maot lah. Ngajung jurigan. Yang jelas ka Oh, saha ti teh nanyakeun dituna. teh bingung. Lah anu penting mah entong percaya ting kana gosip. Ayeuna mah lain ngomong-ngomong ya teu aja di lampu taman. Ieu teh kieu teh Asa kana kieu mah di deh, kota Kang. wae, aya di kota wae kasep kitu. Oh, jadi gawa ceritana teh. Gawa aya mah. Gitu teh mah heueuh sih. Alekan ku RT. Ditelek-telek jiga pana kokoh ko ieu teh. Kan jelas kita mah kok teh teh. Kan Heeh. genah di kimat teh. Heeh. Ngan omat ulah mau sisir da naon sisiran anak model kieu mah tuh. Moal teh moal. Heeh. Oke teh teh ah. Oke dah, mari suguhan teu Oh, buka kenal suguhan ada kita eta mah iman koret. korek. Eta mah koret teh. Oh, nya geunya. Ya. Sakali dihitung tata teh Pak RT. Ya, siap, Om RT, siap. Jik lah kadar itu. Ini parupa wae ieu mah. Maut. Oh, digosipkeun. Oh, gentayangan di mana aya gentayangan. Boro-boro gentayangan nu maot mah. Urusan manehna gitu ya Allah. Ripuheun urusan jeung dunya tuh. Parupa wae nyenuk.
Edi. Terus cara tadi, Mah